muslimin anu mulia, Allah Rabbul Alamin maparin pituduh teu aya bekal anu pang istimewana keur hirup di alam dunia jeung keur hirup jaga iwalti taqwa. Dumasar kana eta hal dugi ka Allah Rabbul Alamin ratusan ayat dina Al-Qur'an anu ngagero manusia supaya jaradi manusia anu taqwa. Malah tecekap ku suarana Qur'an wungkul, malah dugi ka seueur dina syariat Islam diwajibkeun ka para khatib teh anu waktu khutbah teh waktu Jumaah khususna yen para khatib wajib ngagero ahli Jumaah sajumaah sakali supaya digero sina jaradi jalema anu tarakwa teh. Panggerona eta khatib disebutna teh wasiat taqwa. Ucapan mah rupi-rupi nu kadangu ku bapa. Aya anu nyebut ayyuhan nas ittaqullah, aya deui khatib anu nyebut ayyuhal hadirun ittaqullah, aya deui khatib anu nyebutkeun ibadallah husikum wa iyaya bitaqwallah. Terserah ucapan anu mungaran mah anu mimitina naon bae, rek ayyuhan nas, rek ibadallah, rek ayyuhal hadirun mangga nyangakeun. Tapi anu wajib lahir tina lamaina khatib teh nyaeta kecap ittaqullah, hei manusia geura tarakwa. Sabab moal aya bekal anu pangmulya-mulyana keur di dunia jeung keur di akhirat iwal ti taqwa. Kumaha aya khatib anu lali teu wasiat kana taqwa, ulah asa-asa kedah langsung maparin peremutan sing sopan. Subhanallah, subhanallah. Geus 3 kali dibere peringatan subhanallah khatibna ngingkig wae teu wasiat taqwa. Ulah kapamang langsung wae salah sawios ahli Jumaah ngadeg harewoskeun kana ceulina khatib anjeun poho kana wasiat taqwa. Lamun khatibna keukeuh wae ngabiur wayahna sina calik digentos ku salah sahijina ahli Jumaah anu aya. Saking penting-pentingna tepi ka diamanatkeun ka para khatib supaya wasiat taqwa eta teh nurutkeun ajaran Islam. Jadi sakali deui teu aya manusia anu panguntung-untungna di dunia jeung keur di akhirat jaga iwalti manusia anu taqwa. Ceuk kaum ibu ngarah naon atuh ajengan meuni maksa-maksa teuing bedetuna Allah Rabbul Alamin kabeh dieuna manusia. Tapi ka digiring-giring sina taqwa sagala rupi mun antep we masing-masing ngarah naon tah? Jawabanana ngarah bungah dunia akhirat. Malah hakikat mah sagala rupi dina ajaran Islam sasaran pokona sina taqwa. Urang syahadat eta teh ngalah taqwa. Salat ngarah taqwa. Puasa ngarah taqwa. Mun boga rezeki zakat ngaranna eta teh ngarah taqwa. Munggah haji ngarah taqwa. Sasaran pokok sagala ibadah dina ajaran Islam ti ibadah anu pokok dugi ka ibadah anu cabang jeung ranting sasaran pokona ngarah taqwa. Dan nikahkeun jalmi eta teh ngarah taqwa kawinan teh. Dari teu ngarah taqwa mah saenjana mah teu kudu kawin. Rek naon kawin ka beak-beak rezeki jeung tanaga. Da dina palebasarena mah nu kawin jeung nu lacur sarua bae. Tapi nah atuh kedah kawin sagala ngarah taqwa. Yang ngarah naon cenah ajengan tapi ka digiring-giring sina taqwa asa kabina-bina teuing. Jawaban anu pokona mah keur jalma anu buta huruf pisan mah gampang ngarah bungah dunia akhirat.